Sebab budak ngora teh kudu boga cita-cita. Lamun budak ngora boga cita-cita anu alus, bakal diluhurkeun pangkat derajatna. Bahkan saur Imam Syarifuddin dina kitab Imriti, idzal fata hasbati qadiru fi wa kullu man lam yatakid lam yantafi. Idzal fata kana ari budak ngora rufi disaluhur pangkat derajatna teh hasbati qadihi, ngitung-ngitung kumaha patekadanana, ngitung-ngitung kumaha cita-citana. Lamun patekadana alus, cita-citana alus, insyaallah bakal tercapai cita-citana. Sebab di mana kuat paniatan, insyaallah bakal terbuka. Seperti nu sakola cita-cita hayang jadi guru, hayang jadi dokter, hayang jadi polisi, hayang jadi tentara, terus anu masantren hayang jadi kiai, hayang jadi ulama, hayang jadi jalma anu mulia, hayang jadi jalma anu manfaat ilmuna, insyaallah bakal tercapai cita-citana. Sebab ngitung-ngitung kumaha patekadanana, ngitung-ngitung kumaha cita-citana. Wa kullu man lam yatakid lam yantafi. Wa kullu man jeung saha jalma rek lalaki, rek awewe, rek kolot, rek budak, rek leutik, rek gede, lam yatakid teu boga patekadan, teu boga cita-cita, lam yantafi hirupna moal manfaat. Mentakna kade urang teh kudu boga patekadan anu luhur nyata boga cita-cita.